bising ti percaya sok ibu maca yasin wiridan naon bae terus ngadoa ka Allah salawatna sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad jang jinga budah mal didenge mal ijabah bising ti percaya sok dina dibere nage lain ku pedah ngadoana tapi ku pedah rahmat Allah. Jangan lupa saudaraku untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Reza Picture. Terima kasih bila sudah subscribe. Mari kita lanjut nonton videonya. Sallu ala حبيبنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wal habibil muktafa أبا الزهراء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال تعالى في القرآن الكريم العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال تعالى يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. آمنا بالله وآمنا برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Para ulama, para kiai, para sepuh, tokoh masyarakat, aparatur desa, Bapak Kuwu Sajung Jangkarawatna, ibu-ibu, bapak-bapak, sepuh anom, bil khusus Bapak Kasid Sarimbit sakulawargi sadayana mugi-mugi dinaungi anu berbahagia ieu kenging guyuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ieu bahasana bahasa English, bahasa naon ieu? Lamun bahasa Inggris bahasa juri gitu. Karena bahasa Inggris bangga,
maca Quran teu becus, teu sedih, goblok teu jama. Kebanggaan kita adalah identitas Islam dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris ulah sok edek, eta bahasa Yahudi, tapi harus bisa agar kita tidak tertipu. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala masihan seluruh kebaikan rahmat bager. Buktina bager kumaha? Anu goreng dibere madang, dibere madang teh Allah. Bere. Anu kasep jika Abdul Aziz dihirupan dibere madang. Amin. Anu rajin salat direzekian dihirupan digeringan. Lamun jalma waras bae cilaka. Variatif hidup itu, ada kalanya sakit, ada kalanya sembuh. Ngan ulah bengek besa umur-umur rudat. Sekali-kali sakit, satu ketika kaya, satu ketika malarat, tegablek naon-naon. Itu aja, variatif. Itu bentuk rahmat Allah, kabagiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya tugas manusia adalah bersyukur ke Allah ta'ala. Rek kumaha bisa berterima kasih, bersyukur, sabab urang di hati urang kadang-kadang tengarti karena kabageran Allah. Bisa diuk, bisa ngangah, bisa calangap, bisa kicep, bisa micen, bisa lempang, bisa ngocoblok. Eta kabeh pamere tina ladang kabageran Allah, garis miring rahmat Allah. Ayeuna paku mana paku hoyong tepang. Nah. Lamun paku bager kasim kuring, bager. Terus sim kuring bager deui berterima kasih ka paku. Oh adatna biasa anu asih dipulang asih. Tapi lamun si Abdul Aziz jahat goreng busuk ka paku, tuluy pakuwuna tetap bager kasim kuring, itu namanya luar biasa. Yang Allah kehendaki ini. Sebab antara orang jeung Allah aya 3 tingkatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minina wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ieu jalma nu imana paling bawah. Antara urang jeung Allah, Allah jeung urang, Allah nyiptakeun urang pamadaran tuluy ibadah standar. Sanggeusna ibadah duka campleng duka henteu. Aya nu ngarasa campleng ibadah nyaho, campleng nyaho. Cirina jalma anu kelas bawah ya urang sadaya lain si Abdul Aziz ngarendah, memang urang sim kuring gitu. Cirina jalma nu ngan saukur buruh upah pahala, cirina lamun dibere katengeunah sok menta geus ka Allah. Mun dibere gering, ya Allah menta waras. Sok kitu menta waras. Nah, ciri akidah paling bawah.
teu boga duit, Allahumma rzuqni rizqan halalan wasi'a. Minta duit kaloba ya Rob. Hudang peting tas subuh tuluy ngadaras tuluy duha ge ujung-ujung nama hayang muyanah duit jeung rezeki tapi angger bae sangsara. Di akhirat hayangna sawarga lumayan. Lamun susah hayang senang, lamun geus senang hayang istiqomah terus dina kasenangan, embung menit, embung susah, embung malarat, embung gering. Ibadahna teh ngan saukur ngolok ka Allah hayang diupahan. Nu kitu goreng henteu ngan tapi bukan yang terbaik. Oh thank you Pak Imas. Oke, syukran katsir. Aing mati iskabeh. Ieu gambarna gambar sato. Kira-kira gambar awewe gelisnya. Rilek punya. Sim kuring ngalapar can madang. Jauh. Allahu Akbar. Dituntut ibadah, sanggeusna ibadah hayang diburuhan diupahan. Bahasa agamana pahala. Lamun teu dibere pahala teh sok rada ngosok ka Allah. Contoh, ya Allah, kuring teh salat osok, puasa osok, geuning hirup teh susah teuing pan batur mah utara salat. Anu tara kitu tara kieu duitna loba awakna wararas bae osok anu kitu bener. Eta teh urang kuningan. Urang kuning ieu curug deuleu ieu. Banyak kuningan kieu. Gagabah ting urang Pamedaran ngan sarua bae jeung urang kuning. Loba nu arah hirup teh kieu teh. Nah, baik, lumayan eta ge. Jalma nu kitu tidak akan merasakan nikmatnya iman. Buktina loba anu tarangna hideung balas nonggeng. Tapi hirupna susah. Nu ngukur susah jeung senangna lain duit. Tapi hate loba sesim kuring seseur rencangan anu sugih duitna miliaran ek bunuh diri. Kenapa? Bukan itu masalah yang dia sedang hadapi. Nu ngaruksak pikiranana, anu ngabingungkeun pikiranana. Kadang-kadang anak, kadang-kadang pamajikan, kadang-kadang itu dan ini sehingga memvonis dirinya ingin bunuh diri. Masalah uang, no problem. Itu masalah. Ternyata loba jalma anu susah koreh-koreh cok nyangar rezekina. Tapi hirupna optimis bisa seserian sagala jika orang Pamedaran. Padahal mah teu loba duit ieu di imahna teh bener. Aing boga duit nyakal duit 2 miliar di dia. Eueuh potongan beungeut salang-sara kabeh di dieu. Sarua jeung aing. Ibu masing cungar cengir ge teu sugih ieu andika teh eueuh potongan sugih. Kenapa bisa tersenyum? Inilah hidup. Lain ukuran barina lagi mikira nyewot ara bubug sak neangan kabengharan sakieu bae loba jalma perang dijeun berang peting dijeun peting hulu dijeun hulu suku dijeun suku neangan dunya aya nu angger bae sangsara ya loba di isuk anjok ka isuk deui neangan duit angger bae susah aya loba di Pamedaran loba buktina jalan bae kaos kitu anu ngan cicing bae makaya henteu senang isuk-isuk geus maca koran ulin bae duitna loba aya anu kitu loba aya subhanallah anu ngukur kehidupan adalah perasaan
Jalma anu kitu loba ongko ibadah nonggeng narajin malah tasbih hayeuh bae diguang goeng, tapi hirupna sangsara teu senang. Naon sababna? Ibadahna, sujudna, rukuna kenalna jeung Allah sebatas hayang diupahan bae ku Allah. Capek hirup kitu mah. Nu kadua naik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Jalma nu saperti kieu ibadahna kabeh kegiatan perintah Allah tengarepkeun pahala. Nu penting papanggih bisa bertemu dengan Allah di dunia dengan mata hati, di akhirat dengan mata kepala. Terlepas rek dibere beunghar, rek dibere waras, mun gering teu menta waras. Mun gering teu menta waras, mun malarat teu menta sugih. Kumaha diberena bae? Aya di dieu. Sobarna pul. Lid ibarat mayit ku anu ngurus, rek digulingkeun, rek dijejak, dijebian, diciwit, dicacak, daekeun moal mayit. Nah, nu penting kaula papanggih jeung Allah di dunia ku mata hate. Apa yang dia lihat adalah semuanya kebaikan, kabageran, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teu menta pahala ka Allah, tapi mentana papanggih di mana bae. Di neraka ge jenteng, nu penting bersama rahmat Allah. Digembrong reungit jeung diparentol ge tidak mengapa. Yang penting selalu bersama kekasih kita. Kana di bobogohan, di pinggir jalan, na jembatan, naronggeng na motor, nah, digembrong reungit, naganing tesieun ku jurig, sabab dewek naga jadi jurig. Ketika hati yang menopang karena perasaan, maka subhanallah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Melas nu nomor hiji mah kadang-kadang teu bere-bere ku salat teu diijabah kahayang, ku puasa angger bae, ku wirid angger bae. Kadang-kadang sok tatanya ka embah jeung ka dukun di teangan jalma nu jarang gotan. Leres gitu. Teangan berkahna, barokah mah eueuh nu boga angin Gusti. Kadang-kadang berkah itu, rahmat itu aya jalana. Kenapa? Ori ka maaf, ori ka ditu ka dieu didatangan ziarah, ari ka indung bapa tara silaturahmi acan ieu jalma menit nu kitu. Ari kolot di lengkahan, batur di tareangan, yangan mbah waduk. Subhanallah ya Rabbana ya Karim. Pasti generasi muda muliakan orang tua sebelum memuliakan orang lain. Hebat, luar biasa. Hadirin, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Loba jalma anu neangan tandingan Allah. Ka Allah percaya, kasalian Allah percaya. Nu kitu kumaha? Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Seperti laba-laba anu keur nyeun imah, iman jalma nu saperti kitu siga imah laba-laba. Ceuk laba-laba gonggo lancah ning kene apa jarene pada bayar. Ceuk dewek nama
kuat topang kali itu padahal mah ku angin ku manuk letik bagi rujat. Orang yang berakidah beriman ke Allah tapi sok gular gilir kali itu kadieu kana batu ali percaya aing dagang sapanjang tas ziarah ka Wali Sanga dagang empan nu ngamajukeun dagang teh Allah ta Wali Sanga. Nah geuning sok ziarah ka Wali Songo eta mah keur mencari barokah dari Allah melalui orang-orang soleh. Orang solehnya tersebut teu bisa merekna naon ngan urang ziarah ka jalma soleh kan menang pahala eta engke digantian ku Allah ku barokah menang tapi ulah salah ngahatean bising musyrik rujad kabeh percaya kene kana hitung-hitungan nafsu jeung naon tah tibatan kana hadis tibatan kana Quran wa maneh ulah mangkat ayeuna bulan larangan butuh duit na ayeuna teu meunang ngaco Angkabut salatna puasana sujudna zikirna ambrol kabeh eueuh naon-naonan naudzubillah. Jalma nu saperti kadua akidahna rada naik lamun dibere ujian sobar taramenta menghindari duh ya Allah ulah kieu-kieu tinggi sabar tapi jalma sabar ge depresi sebab menekan emosional sim kuring ayeuna menang musibah ditahan menahan perasaan itu namanya pengekangan membunuh karakter cek bahasa inama itu akan berdampak makanya jalma nu sabar mah tereh bae ya nuhunkeun aqua gelas bae sim kuringna pan keur bengek tiis mah teu empan katingali wajah ge jengjot nuju ka raos-waos itu baru sabeulah tapi kasep anggar. Hadirin rahimakumullah anu katilu mah beda jalma anu nomor hiji umurna sarafna akan terganggu hareudang hirupna sabab hayang diburuhan bae mun teu diburuhan ngadat nu kadua sabar ngeplos ge tetap menahan emosional sabar itu juga akan timbul depresi tapi sudah baik anu terbaik paling puncak naon yaitu ketika diuji ketika mendapatkan nikmat bersyukur ketika diuji juga bersyukur ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب Allah cari cing bae walladzina amanu asyaddu hubban lillah kaitanana ka Allah lain ngan saukur hayang diupahan lain ngan saukur hayang papanggih tapi ada kaitan cinta akan melahirkan syukur akan melahirkan cinta kurang ditamsilkan karena cinta apapun jadi indah lamun urang bogoh lalaki ka awewe cinta ka awewe kualitas urang bogoh ka awewe sarua jeung urang kualitas cinta ka Allah waduh geus jadi wali kabeh lamun ngobrol jeung kabogoh kajen lila nemen ge teu karasa lila bener Bu sabab mencintai pamana gapleh teh resep cinta
kajeun ti sore anjeun ka subuh ge teu ngarasa cang. Naon anu mohokeun kana cangkeul jeung pegel? Cinta. Da kita ngaderes Quran mah da teu cinta ka kara Yasin satengah bae geus. Ada. Jangan pengar. Cinta. Ketika kita mencintai Allah, ibu sadaya cinta ke Allah. Oh tacan, boleh-boleh saja mencintai Allah mah. Bebas. Tong borning urang jama iman jama kafir ge. Kamu cinta? Boleh. Tapi bukan prestasi. Yang menjadi prestasi mencintai Allah dan dicintai Allah. Ya. Dina TV aya bintang film namanya Manohara. Waduh, empuk. Ngap kambulang. Bapak dan saudara-saudara silahkan. Atau Dev Persik atau si Yupe. Waduh. Edan. Hari artis boh jamaah awewe. Hari kira-kira kepadu ngabibita abai mah kahayang tenyapanya. Bikin stres kahayang teh atuh. Ya awewe hari kira-kira ek dibuka-buka mah geus sok buka saparot terus aya jaman bararade ya ngaraosan. Angger doraka sarua bae. Kita mencintai bintang film silakan siapapun boleh resep, seneng. Tapi apakah mereka mencintai kita? Belum tentu. Kita mencintai Allah bebas, siapa saya ibu bapak yang muda yang tua, anak cinta, aku cinta Allah, silahkan. Tapi bukan prestasi. Yang akan menjadi prestasi adalah dicintai Allah. Cinta dibalas, oke, cinta dibalas cinta, tidak bertepuk sebelah tangan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Cinta kaitannya dengan syukur. Mensyukuri nikmat dari Allah wajar. Bapak, lamun sim kuring dibere sehat, dibere rezeki, dibere segala terus alhamdulillah ya Rabb, terima kasih. Oh itu bisa saja menurut ilmu jiwa itu adalah egoisme, interest pribadi. Tapi yang hebat adalah mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain lalu kita bersyukur. Hebat ini. Pak Kuwu diberi sehat, diberi rezeki, diberi kenikmatan oleh Allah, lalu saya tahu alhamdulillah ya Allah ya Rabb, Pak Kuwu hari ini sembuh, Pak Kuwu hari ini mendapatkan rezeki, Pak Kuwu panjang usianya, ya Rabb terima kasih alhamdulillah. Ini hebat. Pandai-pandailah mensyukuri nikmat yang dirasakan oleh orang lain. Pan urang mengajebian mun batur ngeunah teh. Aing ge nyaho teu ngandel si eta gablek motor teh henteu. Dina top-top teh ge ngidit. Geurang hendak 3 bulan ge dicopot deui. Lebok. Eta urang pamedaran mah kararitu aneh. Aya jalma imahna alus, duitna loba, paling gak nyupang. Coy dengekeun. Batur rek nyupang. Rek kitu rek kieu. Urang teh datenya karep-karepna teuing. Nu penting urang husnudzan. Ya Allah, si fulan anu hebat luar biasa engkau berikan rahmat, alhamdulillah. Urang batur sangsara bunga karasa kusia lebok mana rijama ulah sok tingkat kusia karasa ayeuna aing bagja eta jalan aya nu kitu di Pamedaran aya ge najis teh. Cicing, ek minum heula. Aduh, ya Allah, hirup di alam dunia.
nginum bae ge di dareulekeun. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan walimatul khitan Pak Kasid putrana, kita doakan semoga ujang naon jenenganana ibu itu bisa ngaliuk aingna tuh. Ada Nur Fali Faizin asak bada minal faizin segan ngajuruna poe bada. Nur Faizin putra Pak Kasid, orang doakan mugi-mugi menjadi manusia anak atau orang yang bukan hanya saleh tapi syakir, orang yang pandai bersyukur. Sebab puncak bentuk ketaatan di sisi Allah adalah syakir, orang yang selalu bersyukur. Apapun sholatna, ibadahna, puasana, zakatna, duduknya, berjalannya, berkedipnya, semuanya yang ada di hatinya selalu sebab kita lahir untuk ibadah, tapi ibadah itu sebagai manifestasi perwujudan ekspresi daripada rasa syukur. فلما أذكرت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Tuh di Al-Quran Allah selalu gesoleh teh supaya eta jalma jadi pandai bersyukur. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Diberi mata ceuli hate teh ngarah pinter syukur. Dia puncak ketaatan kepada Allah adalah bersyukur. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kedudukan yang paling tinggi? Beliau sangat tinggi nilainya rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, komitmen jalma hayang selamat, anak manusia hayang salamet, hayang bagja dunia, hayang bagja akhirat, anu nomor kahiji adalah tebus kabageran Allah. Allah bager kudu ditebus kunaon? Syukur. Lamun tersyukur, kebalikan syukur adalah kufur, cilaka. Hayang selamat sakali deui selalu bersyukur. Ibu selalu bersyukur. Ulah sok loba teuing aral, ulah sok pinter nuntut jadi hirup di alam dunia teh ya. Ibu, bapak, jangan terlalu menuntut hak dari orang lain. Suami kepada istrinya, istri kepada istrinya. Yang paling penting, berikan hak kita untuk siapapun. Itu prinsip. Ulah maneh kudu anu ka urang. Hak urang mana? Hak saya mana? Jangan begitu, itu egois, iblis itu. Tapi yang baik adalah hak istri saya mana dari saya, aku berikan. Hak anak saya dari ayah, bagaimana? Hak tetangga orang lain, ulah dibalik. Ya, tetangga ka urang ngajar, udah jangan. Bingung hirup begitu. Ya, saya harus bagaimana memberikan hak orang lain dari saya. Oh, itu namanya orang yang selamat. Ulah sok hanegan ka batur. Tapi orang ulah sok mereheneg kaba, itu diajar geus karolot, ya ibu geus karolot, nya saminggu deui ge aya innalillahi geura, ya geus usum halodo mah cok lawan paeh, mau apa? Nomor hiji keur mah salat teu campleng-campleng, ibadah nomor hiji kari kare kata tangga kabatur sok heneg bae. Ya ibu, bapak, kasalaki ulah loba nungtut, kurang jejel mah adatna, nya.
ulah ieu mah kurang balanja salaki nyelipkeun duit jeung sajabana nyanya nyunyu yeh jalma mah nu loba duit modar nu malarat ge modar teu Bu moal nu malarat mah teu dipayahan ge modar sorangan geus bae bebas. Bapak juga jangan terlalu banyak menuntut istri padu ninyu kopi jeung istri kapakaian bae ngatik sakarat ngarekan heulap awewe aya nu cok rewel kitu Bu salaki. Ya Allah ulah bising pamajikan teh keur nyeri huntu bener Bu hidup awewe ibu hidup bising keur teu keuyeng marnit ulah ngadon masyaan istri hayang ninyu kopi makari ninyu bae sorangan 2 menit ditinyu dilebok geus beres daripada pase indah saling memberikan hak bukan saling menuntut hak. Hadirin rahimakumullah, hak kita kepada Allah satu yaitu bersyukur. Hak Allah kepada kita adalah memberikan rahmat. Allah memberikan rahmat, lalu kita berikan hak Allah yaitu pandai bersyukur. Selesai. Bahagia tak selamat dunia jeung akhirat. Tapi sabalikna lamun teu syukur, kufur, cilaka. Harga mati geus. Jalma hirup di alam dunia syukur selamat, teu syukur cilaka. Geus. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nu kadua kahiji tebus kabageran Allah ku syukur awas ulah kufur. Nu kadua tebus kabageran Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin tahu kita dengan Allah moal nyaho urang ka Allah lamun teu aya Muhammadur. Tidak akan mungkin tahu la ilaha illallah lamun teu aya Muhammadur. Jika amis gula jeung amisna, jika asem jeung asamna, antara Allah jeung Rasul teu bisa dipisahkeun. Sabab naon? Moal nyaho Allah lamun teu nyaho tidak kenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana ibu bapak lamun zikir supaya khusyuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yahudi ge sami, la ilaha illallah. Nasrani, la ilaha illallah. Tapi beda. Wa anna Uzair ibnullah, wa anna Uzair anu wa anna Isa anu urang la ilaha illallah Muhammadur. Awas dina hatena Muhammadur Rasulullah supaya henteu ngelai. Nuju bengek. Ulah ieu tahlil, aya tahlil di usum. Bising kuring salah ka dieu. Ngadonu aranti tahlil loba di Kuningan ngajol ngaji jalma aranti tahlil jeung debaan jeung sholawatan aing mah hewa ka jam kitu teh. La ilaha illallah beuki lila teh beuki ngahanda nunutan. Kenapa hatinya tidak ikut la ilaha illallah nah hati cepat Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha sebab tidak ada dan tidak akan tahu la ilaha illallah lamun eueuh Muhammadur Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Lamun aranjeun kabeh cinta ka Allah turutan Kanjeng Nabi nanti Allah mencintai kita. Cintailah Rasulullah. Allah boga kahobi karesep ya di dia aya nu boga karesep hobi anu hobi ngusep aya hobi gapleh aya tah hobi teh hese kajeun ditenggelan di kuk pamajikan anger we dah hobi. Allah punya hobi anu harga mati itu bisa ditawar-tawar. Apa hobi Allah? Yaitu sangat mencintai kekasihnya Muhammadur Rasulullah. Eta ka hobi Allah. Nyoo
nyok Kanjeng Rasul, ngobok Kanjeng Rasul, ngalam Kanjeng Rasul. Duh, sehingga dina Al-Qur'an teh wa innaka la'ala khuluqin azim, sanyana anjeun Muhammad terdapat budi pekerti yang sangat agung. Nu nyebut agung nana teh lain presiden, lain jenderal, lain pakuwu, tapi nu nyebut azim nate anu maha azim. Sering simkuring nyontokeun. Ain lamun hareupeun simkuring aya duit 5 juta. Azim gede. Desa umur-umur taran nyakel duit puluhan juta ratusan dosa simkuring aya anggar we sarua tukang arit jeung tukang macul di lembur nanti. Azim. Duit 5 juta lamun hareupeun bupati azim ta moal unyil paling. Komo hareupeun presiden duit 5 juta non. Komo hareupeun konglomerat. Duit 5 juta mas sarobay jeung daun cau. Besar kecilnya sesuatu tergantung siapa yang memvonis. Allah Maha Agung. Allah nyarios dunia teh sangat kecil. Seluruh makhluk anu eta Jibril bae ge langkung ageng tibatan 500 atau wakila dina hiji hadis swiwina itu lebih padat tibatan 300 dunia. Dunia dilipat 300 jeung jangjangna Jibril alaihissalam itu masih besar jangjangna Jibril alaihissalam. Encan para malaikat nu sejen eta makhluk malaikat sakitu baradagna encan aya can aras can lahul mahfud can kursina Allah can surga can neraka kabeh can mahsyar lega gede cek Allah kecil nyarios kieu azim kasaha ka Kanjeng Rasul berarti Rasulullah adalah makhluk yang teragung. Numfonis nage Allah yang maha agung. Jadi urang ulah ngaleutik Kanjeng Rasul. Lamun aya sahabat atau keterangan naon bae dina kitab atawa cenah hadis anu ngalalemah ngaleutik Kanjeng Rasul perlu diteliti dari mana ini sumbernya. Rasulullah itu anu jika nu ngalecehkeun ini perlu diteliti sebab Allah sangat mengagungkan sehingga Allah lamun marentahkeun naon bae Allah sendiri tidak melakukan kecuali ekspresi kecintaan kepada Nabi melalui sholawat. Yang paling banyak bersolawat siapa? Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yang paling banyak dan hebat bersolawat kepada Nabi adalah Allah. Makanya solawat mah teu pupus kuria, teu pupus ku ujub, teu pupus ku takabur. Maca solawat mah menang bae pahala. Naon sababna? Padamelan amal Allah. Salat ria gugur, puasa ria gugur, sedekah zakat komo. Nah geuning salawat, yeuh dengekeun salawat aing sorana alus, aing mah paseh hayang di alam terus maca salawat. Salawat mah keukeuh tagen. Teu ogreg pahalana ti Allah. Naon sababna? Eta mah pagawean Allah Subhanahu. Makanya orang yang banyak bersalawat itu luar biasa di dunia nambah ge. Salawat mah bisa di-setel jika gelombang radio. Yang duit bisa salawat. Jong naon bae. Tapi sholawatna anu berbobot. Nu kumaha anu berbobot? Ya. Tebusan atas jasa Rasulullah yaitu kita harus banyak bersolawat dengan benar. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. Allah nitah ka Kanjeng Rasul dibejakeun aranjeun kabeh kudu mencintai
Kanjeng Nabi melalui mencintai keluarga Nabi. Makana lamun jalma maca sholawat ngan saukur sallallahu ala Muhammad, menang mah menang ngan moal mendapatkan apa-apa dari Kanjeng Nabi, apalagi syafaat. Jadi sholawat yang baik, yang lengkap, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, itu sudah pas menurut Al-Quran. Kenapa? Sangat disucikan. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sangat disucikan, tathiro, sesuci-sucinya. Bising ti percaya sok ibu maca Yasin wiridan naon bae, terus ngadoa ke Allah salawatna sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jang jinga budah mal didenge mal ijabah. Bising ti percaya sok dina diberi nage lain kupedah ngadoana, tapi kupedah rahmat Allah. Makanya sholawat yang benar adalah sholawat anu akan mendatangkan rahmat, kecintaan, kesukaan Allah, dan akan mendapatkan kesukaan Kanjeng Rasulullah, yaitu bersolawat dengan ada bukti mencintai keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Oh banyak. Ayah keluarga Nabi yang dimuliakan, seperti Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wal Husain. Itu dalam sejarah kisah, itu namanya Ahlil Baitihil Kiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Eta salawat hebat, luar biasa. Kenapa Nabi Ibrahim dijuluki Khalilullah? Apa Khalilullah, Bu? Sahabat karib Allah. Khalilullah itu sahabat karib Allah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sangat banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu. Kenapa Siti Rabi'ah Al-Adawiyah mendapatkan makom tinggi menjadi Pak Wali, hiji-hijina wali dalam sejarah yang diangkat menjadi waliullah, makam tertinggi di kalangan para wanita adalah Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Kenapa? Ditaros, ya Rabi'ah Al-Adawiyah, kenapa engkau mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah? Saya sehari semalam bersolawat kepada baginda Rasul dan keluarganya itu sebanyak 50.000 kali. Rabi'ah. Sahabat Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani dijuluki Sultan Aulia? Syekh Qutbur Rabbani, Syekh Ghathal Azami, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Karena apa? Karena dalam semasa hidupnya Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah lupa bersalawat kepada Nabi dan keluarganya. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Mujtahid mutlak, setelah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal nyeros kieu, jangan dikatakan aku Ahmad bin Hanbal kalau aku dalam hidupku ini sedetik saja lupa kepada Rasulullah. Subhanallah. Selamanya ingat Rasul dan keluarganya, tentunya bersolawat. Atuh kumaha hese capeknya solawat ayeuna. Begini Pak, ayat julukan, ayat kalimat, ayat zat. Julukanana solawat, jerona esina rahmat Allah, salam Allah, barokah Allah, magfirah Allah, itu jerona solawat. Kemudian minumlah ayat bahasa atau kalimat sholawat. Nukumaha kalimat sholawat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Eta mah bahasa sholawat, kalimat. Maknya Allah kieu, Allah bersolawat kepada Nabi kieu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nya henteu atuh.
Apa yang digunakan oleh Allah untuk berselawat kepada Nabi? Yaitu zat salawat. Naon? Rahmat. Kadedeh Allah. Urang mah bentukna doa, kalimat salawat. Tah, nu hebat bukan hanya bahasa salawat, tapi lamun jalma ongkoh bersolawat tapi paham di hatinya dengan zat salawat. Tah, para aulia teh ngalarti kana zat salawat, bari cicing bae bersolawat kieu. Nah, ai kuring mah ngalamun kieu teh iraha beunghar aing. Kade ibu solawat lain padu Allahumma sholli, eta mah bahasa menang pahala nu kitu, menang pasti, tapi bukan yang terbaik. Makana solawat kahade sakali deui ulah sok dibasakeun ibunya pulang pangaosan teh sok aya minggonan di dieu bu aya sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, menang nu kitu, menang tapi tidak berkah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim, aya wa ala alihi teu teu aya. Menang teu dosa teu dicarek tapi moal bermorka, moal bungaheun Kanjeng Rasulna Al-Qur'an. Ya biasa bae jalma malamun jol datang zaman pikir urang liwat ya kadinya. Punten Pak Haji, ditakol henteu, diciduhan henteu, salah gerang Pak Haji sunten. Tapi lamun jalma anu dipikaresep teu nanya, waduh nyane, ini mah beda. Kira-kira kita nanti di yaumil mahsyar itu mendapatkan senyuman mesra dari baginda Rasulullah Muhammad. Senyuman mesra dari baginda Rasul. Ente di bagian ku Kanjeng Rasul. Siapakah orang-orang yang akan mendapatkan senyuman mesra dari Rasulullah? Orang yang banyak bersolawat kepada Nabi, tapi solawatnya yang lengkap sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Yang Rasulnya Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak didik Cep Nur, kenalkan atibu auladakum bitilawatil Quran wa hubbi nabiyikum. Didik anak-anak kalian dengan membaca Al-Quran. Ieu di dieu jalma nu geus kari ceklek paeh bae loba anu teu bisa maca Quran. Loba. Nya geus kajian lumayan. Padu hirup jeung madang. Cik urang ye bu wa nya wa inah wa iti warasti wa itok wa munah wa sastra wa udin wa oyib. Didik anak urang kira-kira bisa jeung bener maca ayeuna ibu geus urang nu leutik bae ibu ngiriman hakanen ka pakuwu eta umpamana ye bakakak hayam tapi pingpingna geus aya nu ngadudut sabelah kira-kira sopan tah teu. Bau bugang pisan. Ari bentukna nama ieu teh cak paku teh bakakak hayam tapi diulak-ulik geuning bakakak careuh ieu mah. Maaf ieu si meh ngarti nya bunya. Urang boga kolot, urang salat. Lamun salat urang di antara rukun salat adalah tilawatil Quran dengan surat Al-Fatihah. Loba keneh tong boroning makmum imam nana ge maaf
maca Fatihah masih keneh loba nu sangli nyo sangli ngala camprung merubah makna. Bismillahirrahmanirrahim robah tamana diajar geus urang mah geus kotok bongkok nyo kotok bongkok cacing calang diajar anak urang mah ulah ngarobah sehingga lamun rek dahar supaya berkah rek inditan yang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim aing teh cenah rek mangkat teh maca bismillah geuning angger bae cilaka heuda bismillah na padu Bismillahirrahmanirrahim aing madang geuning geus mangga mulus beuteung kala melek pek heuda bismillah na ge baru Bismillahirrahmanirrahim rek kumaha berkah naon artina Bismillahirrahmanirrahim naon artina coba Bismillahirrahmanirrahim komo di hatian insyaallah berkah hari Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Ilahi ya Rabbi anta tilu puluh dulinan nya rek teu berkah kumaha babacaan urang kaos kitu sim kuring ngobrol jeung Pakuwu mangmana nya Pakuwu Aisyah ngomong naon ulah ngarenyom ngaraweco artikulasi bahasanya harus jel Allahu Akbar kajelas yo salat komo sorangan di imah geus rada jangar salat zuhur eta urusan kumaha eta kajian Allah ngarti ge teu sopan atuh Allahu Akbar Allah maha besar Allah maha tidak pernah terkalahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin netes jelas ngeunah di hakana amin jika ngaskan beling komong imaman taraweh hayang terehang diputer batu menitin sim kuring pang imam tetap Masjid Agung Kuningan jeung imam pendopo kabupaten bupati jeung kabeh pajabat teras manehanana salitana taraweh cenah hayang ku si ustad bae cek bupati ya ku aing dibawakan Yasin lila Pak baca Yasin genep ayat sarakaat anjog ka anggeus sajam anggeus Pak Bupati kumaha capek tapi asa resep pokoknya entes sabulan unggal bulan puasa imam kajian jalma nu pengar kana ibadah ge ieu pengar ya dari pejabat mah lolobana ngan teu kabeh pengar kana ibadah teh pejabat mah kuring mendahulu kutek bae jeung jalma nu kararitu tad saya terus terang pengar ibadah teh jujur maranehana ngomong terus gawe lawan bae yang geus ente mah rewel cenah geus karing imaman bae tapi di bawah kitu mah diayun mimiti resep kaduana lila mah katagian naon bae ge mun dibiasakeun jadi resep eta nu tadi na pinter gapleh resep gapleh eta tadina bisa henteu teu kan diajar ku sering jadi resepnya cik biasakeun diajar kana nu bebener ambeh biasa tuluy mencintai kanu positif geura diajar ilmu maling lila jadi profesionalis
ujung-ujungnya jadi hobi ngabangsa teh gerak kumaha biasa. Mimitin lembuk sekali kadituna terbiasa gerak resep lila mana lembuk kayak geus raja singa ngakegag tas ya karasa kumaha resep gerak ibu sering ngelekeun banget kuring lila resep gandeng si Abdul Aziz banget rubak sungut rubak irung depak cenah buluan jiga tenyom geus kajenteng alhamdulillah sagege pamere Allah. Hadirin, adibu auladakum bitilawatil Quran. Maca Quran gugulung Al-Quran. Tas maghrib anjog ka isya teh geus ulah ngacamprung teu puguh eta diuk atawa bari ngahunjar di kajering maca Qur. Memeh anggeus memeh isya geus Al-Quran. Sakali mah maca sholawat. Naon sababna? Sholawat dari seluruh ibadah dan bacaan akan menjadikan kendaraan untuk sampai ke pintu gerbang Allah Subhanahu. Setiap pagawean. Naon bae? Macul ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Macul. Bismillahirrahmanirrahim. Naon bae? Kayak ujung-ujungna syukuran ke Allah alhamdulillah terus maca sholawat lengkap sempurna jadi kabeh pagawean dilakukan kurang jadi berkah.